Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minallah billah ilallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-maut tuhfatul mu'minin. Al-hadis. Wa qala syaikhuna uji turtusi fi akhiri hayatihi, ya Iim, qad wasaltu ila maqamin yunza'u fihil ghadab. Intah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatizah anu kusim guring dimuliakeun. Wabil khusus ka Syekh Al-Fadil Syekh Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Azmi Al-Jailah Ar-Rafat Al-Jailah. Jadi latah Amar Ma'ruf. Kalau Razan diri oge hadir Kang Asep Mubarak, salah satu saksi saat mesantren di Ciberem guru urang menang cahaya. Ari cek Asep Mubarak mah sugan teu kilat. Mun nyaho cahaya nu kitu mah dipiheulaan moal tiasa Kang Asep. Insyaallah. Alhamdulillah. Marhaban. Begitu. Aparatur pemerintah yang saya hormati, hadirin jamaah tahlil yang saya cintai. Sakumna mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan zat Allah nu maha suci. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakumaha anu kusim kuring tos dicaritakeun bahwa guru urang sadayana sabada datang ka kali anget maka ditarik mundur
supaya pulang kembali ke tanah air Cilongok. Sesampainya datang ke Cilongok, laju ngobrol sareng Abah Sepuh. Berangkat sia ka Caringin. Karena Abah Caringin nantang sia. Cek Abah Uci, kula teu pernah boga masalah jeung Abah Caringin, jeung teu pernah hayang boga masalah sareng nu mulia di Caringin. Abah kula seri. Ci besi sia hayang nyaho Abah Caringin teh salah satu tamu penting aing. Sok datang nyana tengah penting kai. Sok datang penting kai. Nyana adalah salah satu teman batin Imam Agung Kiai Agung Abu Yajidah. Nyana datang ke dia nanyakeun di mana Haji Uci ayeuna. Kukula diwijakeun nuju perjalanan Jawa. Datang deui ka dieu nanyakeun deui di mana Haji Uci ayeuna. Mungkin ger di Jawa Timur. Lain penting datang deui ka dieu, di mana Haji Uci ayeuna. Mungkin di Madura. Karena 3 kali pertanyaan tersebut ku Abah dianggap suatu tantangan, maka kuari berangkat ke Caringin taklukkeun cokot mustika. Segala titah siap dilaksanakan, siap berangkat. Sakumaha waktu nugas dipersiapkan, tentu timbel nugas digulungkan, tepoho sambal jeung lalabna. Karena ku Abah kula titah nyamar sia itu nyamar. Maka berangkatlah Abah Uci menuju Caringin. Begitu lempang pamit ke Abah kula, ngalengkah salengkah 2 lengkah, pas lebahan dapen tangkal jambu. Abah kula sayup-sayup ngomong, Ci. Maka Abah Uci ngadadak langsung eureun ngalengkah tanpa ngabalikeun awakna. Abah kula ngomong, waspada. Ari Asrida masih ngade ceng di jalan. Sebab ka Caringina diantarkeun naik motor, beusi ngaguli, beas dihareup, tas di sisi, timbel di tonggok. Waspada. Berangkat di Cilongok, terus Cikupa, Belaraja, Cangkudu, belok kiri Cisoka arah Caringin. Ngahoan ge. Datanglah ke hiji masjid tua. Begitu datang langsung di pareman motor, sama meh di pareman digas heula karena motorna sering banjir. Abeh ulah banjir motor, soalnya motor heubeul ieu.
tapi masih ragu, caringin tak lain. Pas aya budak letik ngobrol, orang mana jing? Asli. Jing? Caringin pasti. Ya benar. Kaji Nurjayanya. Jing? Asli, caringin. Jing? Ya. Pakai apa? Kayak ke ngaku tuh. Ngakunya. Sahih? Ya. Ditunjang motor, diturunkan tas, siap-siap rek menuju rumah yang mulia Abah Caringin. Betapa kagetna begitu ngabalikeun awak, rupana kedatangan Abah Uci geus kaambe di Caringin. Dicegat lebah makam dengan pakaian anu sangat sopan. Wah, asana misi gagal ya. Tapi eueuh tanda-tanda peperangan. Abah Caringin bawa bendera putih tanda gencatan senjata. Ditingali wajah tersenyum, tangan terbuka, hati welcome, marhaban, ahlan wa sahlan. Nyambut Abah Uci di dia. Yuk, sakalian orang nyambut Abah Uci di Caringin, jeung sambil menyambut datangna bulan Ramadan, orang maca Tola'al ban wanjaba marhaba ya nural aini jadal Husain marhaba sesalaman langsung dicekel leungeunna, dituntun ka imam. Teu loba ngomong karena di sekeliling banyak mata yang memandang, terutama pada bungkusan hijau timbal ya. Santri kan gitu, wah santri anyar yo. Wal kahiding sahaja lah santri anyarna, pokoknya santrinya ada timbal. Datang ke imah, dibawa ke ruang tamu, ditanya ku Abah, rek naon ka dia? Mas santren. Ulah. Kunaon gitu? Ulah. Rek naon mas santren ka dia? Henteu imah rek masrakeun awak sadaya-daya ka dia. Pangelmuankeun. Panglempengkeun. Ulah. Tapi kula ku Abah titah ka dia. Cek Abah Caringin lamun rek masantren ka dia moal diterima. Mun rek mondok silahkan. Nu jelas lain pondok Haji Pendi. Naon bedana mun masantren mah dahar sare ngaji. Dahar sare ngaji. Mun mondok dahar sare ngopi. Enggak ada ngaji. Ya tiba heula kula neangan guru nu kos kieu ya. Nit madang pesantren ulah ngaji sia mantep kos itu. Mohon teh pami kitu mah kula rek mondok di dia. Mun rek mondok silahkan.
diantar ku abah kobongna. Nah ieu saksina. Alhamdulillah Kiai Haji Nurjaya di dia. Iya, nu pangling pertama murak timbel Abah Uci. Iya. Sapoe dua poe da kesel atuh di kobong teu ngaji mah. Tapi teu meunang. Rek ngaji teu meunang, teu ngaji kesel. Tapi lah ngalengkahkeun bae suku ka majlis sok calik di tangga. Sayup-sayup abah caringin magahan santrina. Jahit imam bakar makmum bari ngarokok. Lebah rakaat kadua jahit batahiyat awal ai bakal poho andahan cung kedil nangtung kudu kumaha eta bakar wayusanu kiai ngarokok santri sakitu lobana eueuh hiji oge nu mempersiapkeun rokok eueuh kiaina beuki ngarokok santri sakitu lobana eueuh hiji ge nu mempersiapkeun rokok padahal malamun geus beres ngaji ngarokok da kuduna makan lamun kiaina beuki ngarokok setiap ngaji santri papatungan nyiapkeun rokok. Hapunten kula tiap biasana mah tilak ngomong kieu karena aya titipan ti Kang Asep Mubarok. Tapi jaing maka dia lain titah nu ieu lain teu butuh. Atuh pikih teu butuh. Ngan aing mah ka dieu teh aya misi ti Abah. FBI. FBI. Mal ngarti ka dieu. Kiai ka. Misi. Semakin lila semakin akrablah jeung Abah. Maka kadiekeun mulailah sering ngobrol malam sabada ngaji. Obrolan biasa seputar tentang kabar-kabar. Dina hiji waktu kakak kula digerokeun Haji Uci ka dieu. Nyamperkeun guru urang bari mawa rokok 2 bungkus. Diangsongkeun gahareupeun Abah karena ngajakan ngobrol. Tapi Abah caringin eta jelema pinter, cerdas, calakan. Rokok nu diangsongkeun kieu henteu langsung diisep, dipandang, nyana waspada. Jangan-jangan ini jebakan. Lila ngobrol, mulailah misi dilaksanakan. Abah kula kunaon kamar Abah sok dipoekan bae. Guru orang di dia curiga aya urusan langit anu lewat kamar Abah caringin. Maka mulai diselidik, diteliti, ada apa gerangan di dalam kamar itu? Kok kamarna poek? Mun kamar ustad jelas, memantak poek, teka beli bolham. Jelas kamar dia di kamar Abah jadi. Oh Abah malamun make lampu cang sok serap. Tapi kan Abah sok ka masjid, di masjid lampu na cang. Oh pan ai di masjid mataran nangkarak. Nantakan teh serap, ai di kamar mah pan aya nangkarak gitu, jadi serap. Hese kumaha cara naklukkeunana. Bah, kunaon eta kamar Abah tempat tidurna sederhana, hanya beraraskan tikar. Iya ge naon teh kasurna kasur lepet. Betul kan? Abah almarhum Abah Uci mencurigai
ada rahasia langit di balik kasur ieu. Berbeda dengan kasur orang, ada rahasia tumbila di bawahnya. Abah manu mantak teu make ranjang lantaran sarena sok marudah jadi sieun raga maka dihandap bae. Jadi abah sieun raga pan abah sok naik motor tapi teu sieun raga. Ih, pan motor mah aya banan, kasur mah banan. Wah, masih solid. Sedengkeun amanat abah kula datangi taklukan cokot rahasia. Menang sababaraha bulan balik ka Cilongok. Ditanya ku abah kula, kumaha Ci? Misi gagal. Abah kula seri etalah Ci sosok abah usub caringin warai tawadu tara nembong-nembongkeun nyana teh saha hese tertutup jeleman pan ari urang mah boga sesuatu teh update bener teh update aya. Itulah sosok abah caringin rendah diri, sederhana, teu hayang ka tembong, teu hayang ka pandang, teu hayang ka masur, anu katingalina teu ahli pikihna be. Seolah-olah abah caringin teh ahli syariat. Lain. Abah caringin teh luar biasa kasapna, muka sapa. Pernah atraksi di harapan kula, pernah atraksi di harapan abah Jinto. Pernah atraksi. Abah caringin teh sosok jelema anu geus boga ilmu uruh sadurung winara. Tapi tentu lain di dia tempatna urang nyaritakeun abah caring. Ayeuna Ci lanjutkeun berkelana kedua. Lanjutkeun kembali ke caringin ulah waka balik sia ka Cilongok mun mustika can dibawa ka dieu. Siapa? Berangkat dari Caringin melanjutkan misi. Di misi kedua pun tiba-tiba datang surat sakti. Langsung cep karena jendela kobong. Panah membawa surat. Nu jelas nu mawa suratna nu nganterkeun mondok teh dibaca Ci balik heula sakideung balik misi can beres ieu kumaha tapi instruksi balik begitu balik abah kula keur riuk cek abah kula sampai irahage sia moal bisa menangkeun mustika abah caringin. Karena naon adab ka aing mal bisa mun aing geus mangkat karak insyaallah benang mustika laju kuari kumaha bah geus kuari mah urang mencari cinta heula ya abah keur bingung Ci bingung kumaha ayat 7 kiai hayang bebesanan tak lamun ieu beda saeutik jeung kula mun abah uci 7 kiai mun kula 6,5 6,5 nu mantak 6,5 nu 6 kiai nu hiji anak ustad. Ustad kan setengah kiai enak aja loh. Dimulai Lombok salah satu putra Hadratus Syekh
Lembok. Laju salah satu putra ulama terkenal di Jawa Timur. Terus salah satu putra ulama di Jawa Tengah, anak kiai geledek kabeh ieu. Terus ka dia anak kiai terkenal di Bandung. Terus anak kiai terkenal di Garut. Terus anak kiai terkenal di Karawang. Coba siapa Karawang? Ta'aruf. Siap. Tentu karena ia misi yang lain, maka rambut dibersihkan. Nah, iya kan, kudu akur jemuk tadolal. Kameja rapi, sengit, dan urusannya untuk memikat. Panggihan ku sia salah sahiji kiai alumni abah di dia. Dia minta antar ke manehna. Begitu datang ke itu, ternyata kiai keur ngobrol ke jeung pamajikan. Mana? Ya, Karawang teh kan dia. Mana? Kang Asep Mubarak mana gitu. Aing keur beuting ngimpi. Aya dua jelema datang ke dia make baju anu. Tekebel jol maung diukna di kursi nu ieu nu make baju ieu belah dia nu make baju ieu belah dia naon ieu nya keur bingung teu manggi tungtung pikiran impian salah impian eta betapa nancep kana hate ya seolah-olah impian yang lain. Begitu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Betapa kaget kiai tersebut. Nu datang adalah Al-Maghfurlah guru urang. Cicing telah bergerak si tuan rumah diperhatikan di mana diukna. Ternyata maung anu diuk di kursi eta dalam impian didiukan ku Al-Maghfurlah guru urang. Oh, iya. Tekebal set datang tidak impian teh ucing letik kuru ternyata Haji Pendi. Disepak tambah di impian ke hus mungkin suratan takdir berkata lain. Allah tidak berkenan dengan putri dari Karawang. Baliklah ke Cilongok. Menunggu beberapa saat tiba-tiba datanglah surat dari Garut. Salah satu guru pertama lalakon mesantren Keresek Garut bahwa uci turutusi harus ke Garut tanda tangan Kiai Haji Imam Muhibbut Tabri, Kiai Haji Toha, Kiai Haji Abdullah. Ya resep pan orang bujangan kilo di Bandung perbutkan ieu. Nya resep ieu mah kolot untuk ngawinkeun anak datang ka sesele. Tah duit geus aya, poe geus meunang. Sieun akan bikang tolol. Saya bangsa rombongan Haji Pendi. Rombongan Bangpak. Berangkatlah ke Garut sesuai perintah Abah. Sok tepangan ka ditu panggihan ku sia, guru sia. Aju Abah kumaha? Teu kudu nanya Abah. Pokona panggihan guru sia, ngobrol jeung guru sia, kumaha cek guru sia. Nganu jelas panggihan mana awewe nu bakal dijodohkeun ku guru sia.
Siap. Begitu datang ka guruna dengan penuh kesopanan. Ji, kulaan mama. Geus wayahna anjeun rumah tangga. Dan aya pilihan mama. Aya mama boga pilihan. Jung anjeun ka ditu kayak diantar ku budak panggihan. Hiji awewe insyaallah maslahat bikin anjeun. Berangkatlah ti Gresik menuju seorang rumah wanita. Datanglah ka hiji mah awewe. Calik biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, tentu diantar. Ternyata wanita tersebut pun anak seorang kiai. Telilajol keluar hidung. Mundur guru orang. Mundur. Nyahidungnya pendek kembrot. Jebakan dia. Oh ternyata lain. Adam tukang mau kenjai. Spor jantung. Telilajol seorang wanita cantik jelita, gelis luar biasa. Guru orang begitu memandang, wow, astagfirullahaladzim. Langsung ditepak ke ilmu tungkul, ijan mahram, boleh lihat, tidak boleh dipandang lama-lama. Yuk, geus panjang cerita karena yakin ieu anu bakal dijodohkeun ku guruna jeung di dieu geus aya resmi restu ti orang tua, maka langsung ditanya, geus blak-blakan bae neng, kulan daek jadi pendamping akang. Jawabannya suka dalam duka, duka dalam suka, siap mendampingi. Akhirnya panah asmara saling menusuk ke dada masing-masing. Disebarlah surat undangan, siap ngabesan ti Cilongok ke Garut. Karena hari tambah zaman hese mobil, zaman jelema jarang mobil, babis-bis ka ditu nu mabok saparoda. Jauh Garut teh. Urang Tangerang ti mana horeng ke Garut. Can aya tol jalan ka puncak-puncak teh jalanna pung kapenggol kitu teh. Ka Kenca, ka Katuh, ka Kenca turun naik turun deui. Senep kana beuteung. Abesan ialah jadi seperti koski guru orang, mudah-mudahan pun cece dipasihan kesehatan Allah. Sanggeus gitu rumah tangga di dia mangkat abah tahun 2000 hiji. Sakumaha anu diucapkeun ku abah salila abah aya keneh, abah caringin bakal tertutup. Maka kejadianlah di tahun 2005. Kula datang ke dia, ka imah ieu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap, mohon kaji. Di mana sia? Di Caringin. Aya naon? Henteu silaturahmi bae ngan hatur salam ti abah Caringin minggu isuk reka dieu. Reka dieu. Aya naonnya? Duka ngan ngomong hayang nanyakin ulumur rabbaniyah. Cek al-makfurlah isukan orang kacaringin. Ulah itu nuka dia, urang nuka itu. Kesopan namun itu nuka dia, urang nuka itu. Bejaan haji ento, bejaan haji mau siapkan kendaraan. Urang berangkat ke itu. Iya anu pernah dijanjikan baheula pertempuran.
kula bingung kaditu murni guru kula caringin di dia jelasnya gurunya kakak kudu milih kemana iya andai kata memberikan dukungan support hore kudu kemana dilema dalam sebuah persimpangan kula ya isukna disiapkan kendaraan ku Kang Haji Muh kula jeung Kang Haji tah berangkat ieu aing ieu nu ngaturkeun salamna ieu aing kudu kumaha ieu mun aing datang ka ditu digetak nu itu aju digetak nu ku ieu kudu kumaha ieu maka kula alhamdulillah pernah ijazah wiridan ijazah hijib ti teteh kula nu pangkolotna teh Haji Ipah istri Abah Haji Yasin teteh kula ijazah ti ibu kula cara ngajempekeun jelema pasea pernah ijazah penting ieu ku kula diijazahkeun bisa dipakai besi boga budak keur pasea bacakeun jajakeun teu kudu bismillah siap yang penting apal talar teu kudu bismillah teu kudu boga wudu teu kudu col-col silentah bulan ti wayu angin lembur kahujanan caruluk camara kepeul ta ke cara misahkeun lah mun geus terpasea sirana si ratu salah pegang salah satu eta guru urang di majlis posok itu kan eta nya tukang pasea baheulana asal pasea we ibu kula mah kula pasea jeung ka Haji Ento kula pasea jeung ka kakak gua Haji Keken mun pasea teh Keken eta ibu kula sok nyelekeun bae ya naik kula ke mobil dibaca jampe ti teteh jadi bisa Kang Haji Asep orang boga pamajikan marah baca jampe ieu baca manjur pamajikan marah ka urang sebab urang pimaraheun emang ge urang ieu pimaraheun pamajikaneun iya atuh jelema teh boga celengok datang penting guari kan penting ieu teh teu langsung baralik ieu ih tahlil di celengok mah datang ka penting pugu jam 10 geus beres nah pemajikan marah bacakeun col silentah bari leng 100.000 angin lembur kahujana 100.000 curuluk saktah tah cak ahli kerat mah curuluk saktah heula tah 500.000 camara keupul 1 juta nggih kadituna pamajikan bakal ya Allah berangkat di Cilongok menuju Caringin geus teh hayang ngileuk ka hareup kula ka sisi bae bahaya ieu mah ke bawa asana ieu bari nyelekeun ka ditu tam aing gadukeun guru ieu datang ka ditu geus aya Abah Caringin nyak bari nyekel tongkat ciri khasna ngobrol ka barat ka timur ka kaler ka kidul kula tetap waspada tapi eueuhna naon biasa-biasa bae di akhir obrolan Abah Caringin nyarios Haji lamun urang keur salat dicekel ku awewe
batal tante. Eta guru urang tunggu tanggah deui ka luhur tungkul deui kula nafsu kecil karena siapa keur salat dicekel ku awe guer marhum batal teman tapi guru di dia tungkul deui tanggah deui kos teu geus lila ngajawab batal cek lagi batal ku situ mah batal sabira ke salat dicekel ku awe ge marhum lain baru acan mah giliran di dieu nanya ka caringin abah ulah mun keur salat hitut batal teh ih kiamat sih ieu abah caringin tunggul bari ngagosok-gosokeun tarangna kana itek tanggah deui bari ditempelkeun bibirna kana itek tungkul deui tanggah deui lumayan lila karak ngajawab batal iya kos itu babari kah bari babari tah batal kos itu atuh batal tekebal pangit cium tangan biasa silih cium tangan dayana naon cium tangan hijib nu geus dipersiapkeun dibuka dilepaskeun tidak ada balik naik mobil dicaringin ka Cilongok bari ngobrol tetep aya kajanggalan di hate ieu naon ditanyakeun lah isin-isin ke kakak kula ngaji naon saeta arti pertanyaan abah nu mulia dicari belet sia ih henteu haji henteu atuh mantakan nanya ke pan mikiran berarti ya im mun urang keur suluk keur manteng hate ka Allah nu diaplikasikan dalam salat abah caringin nyebutna salat keur mantang keur suluk keur niat ka Allah hiji tujuan Allah tiba-tiba urang kagoda ku awe kawin batal pokoknya keur suluk teu meunang kawin teu meunang nyandung lamun can aya perintah ti guru waduh bahaya ye batal kecuali Haji Agus Salim ada toleransi sedikit terus gitu kan Haji temenang pokoknya sia temenang kawin temenang nyandung lamun can aya itu sih tidak kain dengekeun pamajikan kula atau dengekeun aya pamajikan kula jero pamajikan ka hajeun toh dengekeun tenang can aya instruksi Waalaikumsalam. Oh gitu Kak Haji. Engke kula nungguan kumaha ya? Nungguan itu Siti aing. Mun Kak Haji teu kawin-kawin teu nyandung-nyandung kumaha? Atuh siga ulah. Aduh. Oh masalah geus. Ari eta keur salat hitut kumaha? Oh, eta mah kieu. Urang ka Allah, urang suluk, urang rek niat bebeneran ka Allah, adab ka guru, rek guru syariat, guru alif-alifan, guru Quran, guru amil, guru jumiyah, jeung guru-guru nu lain batal sia. Oh,
karena memang hitut di harapan teu sopan di harapan guru teu meunang urang ngalewat di harapan guru punten dut bat oh iya yes lain waktu guru kula ngajak deui yo orang kacaringin deui kunaon gitu ka haji keur penting abah ka dieu seperti pada saat rek mautna almagdullah nu mulia caringin rek maut datang ka dieu abah caringin pupus rohna datang ka dieu pamitan dan kebetulan pada saat harta lamun teu salah malam minggu ka hajinya malam minggu keur penting abah caringin ka dieu yuk urang kuari ka ditu gantian atuh hayu sih ieu silaturahmi biasa tah lain gaji neruskeun nu baheula oh lamun kitu kukula disiapkeun tam bahaya ieu datang deui ka caringin ngobrolkeun ngalir ngidul abah nanya deui ji ari langit aya sabaraha lapis langit aya berapa lapis Bang Haji Bendi? 7 langit aya berapa lapis? 7 lapis langit kan? Langit ieu mah langit aya berapa lapis? Di langit lali lupa ya lupa. Lila guru urang di dia mikiran telilang ngajawab 7 lapis bener Pak Haji 7 Laju guru orang nanya kagu atuh caringin ari bumi aya sabaraha lapis 7 sasalaman ciuman tapi pipi bibirna hampir antel bari ngomongkeun urang babaturan mantakan pernah guru kula di dia guru urang di dia almakula aing mah tengah guru kacaringin babaturan aing teh mah nah iya karena amanat ya bacaringin ulah pernah ngaku guru ka aing urang babaturan dibikin mustika aing ka sia ngan barter sia kudu mikeun mustika ka aing maka silih paantel bibir. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, tapi tetap kakak ulama di dia itu guru orang sadayana. Mudah-mudahan abah caringin termasuk waliyun min auliyaillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah perjalanan batin guru orang kejeng nu mulia caringin. Di saat keur santai, keur tenang kembali deui ka tukang. Masa abah ayah hirup keneh, abah sepuh hirup keneh ngagerokeun ka putrana sabada kawin. Ci kula lanjutkeun perjalanan sia ka kula. Berkelana deui bah. Iya. Kuari menuju Imam Agung Abuya Cidahu. Manehna geus nungguan sia, geus kebal nungguan sia. Kuari sia diundang ka ditu, sok kuari ka ditu ngaji ka Abuya. Manehna boga mustika bermacam-macam mustika, penta mustikana Allah ku sia mustikana. Kuari keur ditungguan ku manehna. Akhirnya dirumuskan
mulailah ngaji setiap malam Selasa. Nusok nganterna kakakula ka haji. Datang ka Cidahu ngaji malam Selasa. Datang garinya katinggaleun geus mulai ngajina. Akhirna guru urang diuk di sisi panto. Pas kabeneran kejeng nu mulya Abah Caringin. Ambu yang ngaji biasa Abah utawi kitu wallahu a'lam bishawab. Beres ngaji tangga nu dilawang ka imah. Kajawa. Ngaji sia ka aing can bebeja. Iyalah kamu kasapahan abu ya. Kanyahoan komehena aya santri ngaji teu bebeja kanyahoan. Kanyahoan. Kan orang makala pabe aku santri kitu kanyahoan. Tayalah hadirin jamaah rahimakumullah karena aya Habib aya Syekh nu ti Palestina insyaallah urang sambung Cidahu terakhir isukan insyaallah ka Lombok menyatukan barat dan timur. Sakitu nu kabihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.